Cekasan Basri lamun aing hayang, lamun aing nyaho ti kamarina, lamun aing nyaho ti barang datang rarasaan. Hitung-hitung kenalkeun we ibu, kapak sakabau. Kang dibuka kuasan Basri, gudang teh horeng gudang pamanian, horeng kitu pamanian jin mah beda ti batur. Lajeng bayasan Basri siram deta pamanian barang geus beres siram, Hasan Basri make baju deui. Barang beres make baju deui, Hasan Basri muka deui gudang nomor kadua. Barang belum dibuka gudang nomor kadua, eta teh di jero gudang parabot perak sagudang. Pisin perak, sendok perak, meja perak, ka korsi-korsi mah oge perak. Barang keluar tina gudang nu kahiji, barang geus beres mandi eta Hasan Basri. Muka deui gudang anu kadua. Barang dibuka gudang anu kadua, eusina gudang teh parabot perak. Korsi perak, ranjang perak, piring perak, sagala perak di eta gudang. Beres dibuka gudang anu kadua, dibuka gudang anu katilu, parabot sagala emas. Kursi emas, senok emas, sagala emas. Gudang nomor 4 diluncat sebab teu meunang dibuka amanat ti si bungsu. Barang dibuka gudang nomor 5, eta teh bangsa permata pinuh ku berlian dina eta gudang. Eta Hasan ningali dunya nu sakitu poharana, bebeureuh heudeun teu kinten, eta bingungna. Cekasan jelas ieu jin teh beunghar pohar. Barang dibuka deui gudang nu kagenep parabot perang sagudang, barang dibuka gudang nu ka-7 alat-alat perang. Pikeun spesial di tengah laut eta aya alatna. Jadi Hasan Basri ningali kaayaan parabot-parabot jin anu pohara. Jadi sanajan awewe eta jin teh ahli perang, pikeun ngabela agama jeung nagara. Sebab teu bisa bener agama lamun nagarana teu aman. Sabalikna teu bener nagara lamun teu agama, lamun agamana henteu beres. Geus agama jeung nagara penting pala saderek belaan ku urang sadarea. Sumawana ayeuna zaman pembangunan. Tingkatkeun pembangunan. Tingkatkeun hasil produksi pertanianana. Lamun ciri umat Islam bener-bener maruji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jin ahli perang. Ahli ngabangun nagara. Ahli ngamankeun nagara. Ahli ningkatkeun kana amal. Sumawana pikeun sandang pangan anu penting hirup urang di dunya. Barang beres Hasan Basri teras mulih deui ka imah anu asal tadi ya Hasan Basri. Barang sangeusna mulih eta Hasan pikiranana teu geunah bae, teu raos bae. Jadi Hasan Basri sadatangna ka imah pikiran teu geunah, mikiran gudang nomor 4. Naon eusina? Sebab dilarang ku dulur aing. Tapi ceuk Hasan Basri aing hayangnya horek maksa. Naon eusina eta jero gudang. Malum ieu lalaki masok beak panasaran. Eta Hasan teh lempang deui nyamperkeun gadong, nyamperkeun gudang anu nomor 4 nu dilarang ku saderekna. Barang datang kana panto maca lapad bismillahirrahmanirrahim cetrek ku Hasan dibuka. Barang dibuka teh gudang kosong eueuh nanaonan. Hasan Basri culak cileuk sok sieun aya nu nyekek kana beuheungna. Jadi Hasan Basri barang asup ka eta gudang teh nyatana kosongan aya tangga kaluhur. Ceuk Hasan ieu tangga naon? Ah meureun nu rek nyekek aing dipara meureun. Eta Hasan teh teras hanyat kana tangga. Barang datang ka luhur eta teh lain para, si horeng di luhur aya gedong mah 40.
Hasan Basri kaget di luhur aya gedong 40 tangga masih keneh aya. Cek Hasan Basri nepi ka lebah mana pasti ku aing diudang. Barang hanya teh kana tangga Hasan mangih deui gedong 40 deui tangga masih aya keneh ditaekan gedong 40 deui. Jadi ringkasna eta riwayat dugi kalabah 7 kali 40 eta gedong. Barang dugi kahanyat kana pang akhir-akhirna dina tingkat anu ka-7 Hasan Basri barang jol kaluhur teh aya kulah anu kacida ageungna aya bungalow caina mani ngeplak herang naon anu aya dina tengah-tengah kulah katingali sanajon naon oge anu aya dipagar ku kursi anu mangrupa-rupa anehna eta kursi nu tina emas jeung tina suasa. Hareupeun empang aya ranjang anu kalintang saena. Hasan Basri bingung ieu tempat anu kacida ngeunahna cai anu kacida seungitna. Nagara mana katemong di eta tempat. Pantas cek dulur aing teu meunang dibuka horeng gudang nu pangeunah-ngeunahna. Cek Hasan Basri da aing moal balik deui ka handap mun kieu jalanna betah di dieu. Jadi Hasan Basri teh kalah kagogoleran dina ranjang ngahareupan empang bari ningalikeun cai nu ngeplak herang. Sajeroning Hasan Basri ngareureuh di eta ranjang teu lami datang rupa manuk 7 tarurun ka pamandian. Ditaksir ku Hasan Basri eta teh dulur aing meureun baralik ti panyabaan. Cek Hasan Gusti aing teh kapergok kudu jadi dulur aing teh teu meunang ka dieu. Cek Hasan Basri aing teh kapergok ieu ku dulur seolah-olah ieu teh aing teu meunang asup ka gudang larangan ieu teh. Jadi Hasan Basri ayeuna teh ka mana lumpatna? Kulantaran sieun ka saderekna nyumput ka kolong ranjang kahalangan ku sepre. Barang lungsur barudak anu 7. Si horeng teh lain saderekna, dulur anu 7 mah teu aya. Si horeng eta teh pamandian jin ti unggal nagara. Eta barudak parawan anu 7. Barang turun kana kursi teras dibuka acukna dibuka sagala-galana malah lancinganana oge dibuka laluncatan ka eta empang barudak anu 7 lajengna sadaek-daek mararani dina cai nu ngeplak herang. Hasan Basri di kolong ranjang nenyokeun anu keur mararani sakumaha ucing nenyo beurit molotot bae eta panonna. Jadi nu geulis mararani keur mah cai herang jelema geulis. Eta Hasan Basri bingung teu bisa ngejat nenyokeun anu keur mararani. Cek Hasan Basri ai teu nenyo mata aing keur cager, ai nenyo lain teh nyueun. Cek Hasan Basri menikah tenyo sagala tek-tek bengekna. Bingung Hasan, malah aya kokolotna anu panggelisna ngebogaan karang dina gado, cek urang lemur mah hunung dina gado. Eta hunungna manis sakumaha inten. Eta teh gelis taya hinggana. Di antara anu genep panggelisna eta kokolotna Hasan Basri ningalikeun ti kolong ranjang eta teh saha ngaranna jeung urang mana jeung anak saha. Jadi Hasan teh ngalamun pantes teuing pantes amat lamun aing boga pamajikan kadinya. Muga Gusti masihan waris abdi teh ka eta nu geulis. Hasan Basri ieu teh anak saha jeung urang mana jeung saha ngaranna. Kulantaran Hasan leleb ngalamun di kolong ranjang ieu barudak anu 7 terus sibuk make baju teu kanyahoan mulihna. Jadi Hasan Basri barang gurinjal hudang ieu barudak nu 7 geus teu aya. Segruk nangis eta Hasan di sisi empang.